bingung kalau lagi sekolah ilmu. Ya, awak di dia pemikiran di mah hulang-hulang dina pemikiran teh. Aduh, isukan bakemo. Itu juga nu loba ieu kelakuan di dia. Beda sareuri ieu. Maka di budak-budak kagak nyumput ka dia. Bisi can arti kene bunga na ditarima nalangsana ditolak. Udah make contoh anu gratis, anu konkret we, anu pamasihan ti Gusti Allah, anu kabeh boga ku Allah dipasihan. Naon teh ya? Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa. Kadeudeuh kanyaak ka cinta kabeh eta mah boga. Dunia beuki maju, najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu. Ayeuna via SMS-an atawa telepon terjadi pikiran kajian kuota kabobolan nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Ayeuna jika bikokom jeung Pak Dedi Pak LDR ku surat ya mana LDR teh beda pan bikokom mah. Naon beda teh? Kang Dedi punya rasa cinta, bikokom tidak. Kenapa? Karena suratnya hanya sampai di kolong meja. Ya, lalege, puitis. Alat baheula mah gara rombal, beda jeung budak ayeuna simpel. Alat baheula mah dina sampulna geus digaya-gaya, kata-kata puitis kene wae, pantun langsung untuk adinda dipila penantian. Kenal? Dipila pada sisi gawin deket irigasi. Aing bogo mah pan gunung kudaki lautan kusep. Kan kitu lain keur bogo mah demi cintaku padamu. Gurun ku ikut denganmu. Biarpun akan kulawan padang ilah bulan madu di awan biru. Ragra. Ibu-ibu, bapak-bapak, baik para undangan ataupun yang diundang secara woro-woro yang sudah hadir, yuk kita keluarkan tangan kita, kepenasaran kita dengan mau'izah hasanah dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tema generasi muda meneladani Rasulullah untuk masa depan akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dadai atau Bapak Ustadz Jujur Muda dari Cianjur. Salawat Nabi Muhammad. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Jadi jalannya kan itu tuh yang balik. Ya Habib salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cukup, dongkok ya. Saya itu penceramah dari Cianjur. Cianjur itu Jawa Barat. Jawa Barat itu bahasanya Sunda.
Wios ku bahasa Sunda kaharti. Ya di Cirebon banyak orang Jawa bisa dengarti taros kene kanu gigireun. Siap Bu? Salam muka dua orang bari ngadoa. Mudah-mudahan yang jawab salam dengan ikhlas saya doakan sing laloba duit. Benas laloba duit mah. Mau ditukang ya amin. Juri duit sudah. Sing lancar orang dia usahana cepet kayaknya, cepet suksesnya, cepet matinya. Aya nu calangap tertulus amin aku naon kalepasan. Bu mending hese maot mending babari maot, mending gampang mati mending susah mati, mending gampang kalau sekarang dilatih ribu. Nanti bukan sekarang. Kalau sekarang mau lagi solihah, kita lagi ngaji, alhamdulillah, salam teh kasalametan, mengucapkan salam jaminan di Allah selamat dunia akhirat, amin. Yang jawab salam jaminan dari Allah insya Allah selamat dunia akhirat, amin. Yuk satu kali lagi jawab salamnya dari hati, jangan pakai nafsu supaya kabul doa kita hari ini. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkalna wa tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sa'ilina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Panas Bu? Orang sini panas, komo saya atau semah. Lantaran panas gancang awenya tong lila teuing. Pengumuman saya ceramah paling lama itu 1,5 jam. Itu paling lama. Dicek we dina YouTube, dina Facebook, nanti TikTok loba lah ayeuna mah. Gampang. Itu teh kabatur 1,5 jam sote. Da ieu mah kadulu pas geus nu telepon ge 1 jam ya cukup. Kan ada diskon kalau ke saudara apa, jadi beki saeutik waktu teh. Jadi lamun dia jam 2 mulaina berarti nanti kita beresnya jam jam 5. Emang saya golek. Oh 2 jam. 1,5 jam lah, 3:30. Iya. Beres kita sholat asar berjamaah. Siap Bu? Bebas. Saya mah. Kalau masih kene ayah anu ngupingkeun jamaah masih kene diam, saya lanjut ceramah. Kalau sudah tidak ada yang dengerin, saya pulang.
Jadi lamun hayang terek mesan nuntut baraliti heula ka di kumaha. Gitu teh meringankan tugas mubalik lamun gitu teh. Gawe sakedeung gaji anger. Itu yang pertama. Yang kedua, dengerin ceramah saya bebas. Ibu-ibu lapar? Lapar bu? Sok barang tua. Yuk panitia nggak bagi besek mah. Atos ayam makanan ayam. Sok gerak tuang. Kalau ada buat tepi kayu mah kaburu hasem. Di dia bae barang tuang. Saya ceramah ibu barang tuang mau kaganggu insya Allah. Jangan jadi alasan lapar pengen cepat pulang. Lamun tuh bagian di panitia tuh orang dagang beli. Karunya tukang dagang loba. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu kalau pegel selonjoran. Lamun cangkeun ibu yang hunyar. Boga paker seling pencetan jeung nu gigireun. Liliuran, nu penting di pengajian betah. Lamun tuduh pinter. Tuduh masa sare, tapi sarena tonghui. Sarena di pengajian. Jangan dulu balik nanti tutup doa oleh guru kita, insya Allah kita dapat barokah. Amin. Nama bagus kagok, ya. Cing orang Sunda mah kagok borotok kapalang caramang geus menang padilah. Boro-boro diukna ngalengkana geus dihitung ibadah. Kata Nabi man saraka thariqan yaltamisa ilman sa'allahu thariqan ila jannah. Orang yang gampang langkahnya ke pengajian, nanti Allah gampangkan langkahnya ke surga. Amin. Nama geus dihitung ibadah kabeh oge nya kecapna ibadah kepatna lengkahna diukna canggeulna tunukna ibadah. Sare di pengajian, tidur di pengajian itu beda di luar pengajian. Kalau tidur di pengajian insya Allah ya tidur nage sare barobo dikena barokah panggil ceritakeun sare atuh ieu teh ayo peureum nama apa kalian kidul nyong kerek di pengajian terusan. Tapi insyaallah anu sare di pengajian masih dapat barokah sebab ada fadilah silaturahmi dengan dan itikaf di pengajian. Alhamdulillah. Jadi kalau ngantuk tapi tidurna di pengajian. Tiga yang keempat kalau saya nanya ibu-ibu wajib jawab. Kalau ditanya jawab. Kamu ditanya kubu balik ngajarau. Sokara ngomong. Ditanya ngobrol kubu balik ketong molotot. Kata saya. Ayo ngomong itu atuh da aing gekeun. Ini polototan teh mak ape nempuk ka dieu ngomong henteu masa baru teh geumpeur nya. Ieu teh geumpeur meunang ngapakeun bisa sakit. Meunang ngapakeun mau bisa. Emang gampang kalau mimpi hareup. Sudah percaya kalian ini bisa udah merendah iman. Susah boro-boro jadi mubalik, jadi MC Ustaz. Kalau bukan profesional, amatiran itu kacau. MC lamun amatiran pabalik, buat babila itu jadi babila itu hipo. Tadi bagi. Jadi supaya enak yang dengar, enak yang bicara, ya. Kalau ditanya jauh. Yang terakhir, ketika saya yang bercerita, yang bicara ibu-ibu mohon maaf, diam. Oh, gak rame kan bertanya kita di pasar. Bukan ingin didengerin, tapi satu kali saya ulang ke ibu. Siap bu? Ya, ulah jika ngaji di budak TK atau di PAUD, di TPQ, di ininya, di Taman Quran, menikah jelas. Guru-guru nggak jelaskan anak-anak darah-raneng. Tapi leung di Taman Quran masih kena bisa bicara. Beda aja orang tua kalau sedang coblak di pengajian deureun. Terus gitu. Budak leutik mah kasep repeh jempling langsung. Namun masih kena terepeh guru make teknik we saeutik. Kasep bageun tempok ka hareup. Ieu we ngangkatkeun leungeut guruna teh. Cik guruna teh. Ini namanya jari jempol. Oh gitu. Ini melotot kan. Ibu tara rajo TikTok. Pantes atuh yang harupan habu wae. Begaul aing mabok gitu mah. Ayo, kubar turun yang dari
Ini namanya jari jempol. Lain belok nalobaan. Apa aja kan daerah lalaguan sorangan tapi aja mana lalaguan. Lobaan buat daerah teh. Apa kata jari jempol lamun ngaji ulang ngobrol. Aya nu ngompol. Sareger geus kieu. Hei ulang ngobrol lain pol. Itu ilmu dari anak TK di pengajian tetong ngobrol lain kieu camimin. Ulang ngobrol me hasil itu ilmu dari anak TK. Terus lihat ke depan jangan beres. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Ongkos mau balik ulah dian. Ayo kalau pas aku udah pas SMS Yuk. udah TK lain cekurang. Aku mati mana wae kudu dicokot. Terus gitu. Lihat ke depan belum selesai. Ini namanya jari jangkung. Apa kata jari jangkung? Lamun ngaji ulah bingung ulah. Jangan bingung kalau lagi terang ilmu. Ya, awak di dia pemikiran di imah ulang-ulang dina pemikiran teh. Aduh, isukan Bang Emo. Juga nu loba yang pelakuan di dia. Beda sareri dia. Wah di budak-budak kagak nyumputkan dia. Pakai to NBK salah kita bukan rokok budak kawajang jajan. Ayo mikirin besok. Tong mikirin besok. Besok mah teh hirup teh moal. Gua balik ke dia papangin jeung Ijroil. Mikiran ayeuna we yang ada di depan me hasil itu ilmu dari anak TK. Terakhir coba lihat ke depan. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Lamun ngaji tong lunas lang. Lunas langis senaon banyak protes. Loba protes. Mana panitia itu? Ciput cipicung kubur acara badak. Udunan gede. Cai-cai acan. Ayah. Si kota tuh diuk di jalanan. Kiai saya mah gak betah, balik beti heula. Nasanu betah atuh pakai maksakeun betul. Ibu kalian maksakeun Bu. Maksakeun, buktina maksakeun isukan daek pangariung di dieu. Naon kos nu kelok? Dibagi BLT moal acara eueuh. Ieu teh maksakeun ka dieu teh boro-boro ibu saya ge ka dieu teh maksakeun da karep mah hayang geura balik aya teh. Itu nya lantaran maksakeun dina siar agama Allah maka aya garansi. Ngalengkana dihitung ibadah, ka dieu na teu mustahil, ka dieu na teu mubah. Ya, panitia nu ngayakeun acara aya fadilah dawuh Kanjeng Nabi kaluarna geus aya hitungan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Sajalma nu kaluar tina labang patuh manarek tolak ilmu maka eta jalma keur jihad fi sabil. Hatta yarji'a sehingga balik deui. Ibu ngantunkeun di dieu alhamdulillah sahih. Alhamdulillah. Daripada ke Israel, ke Palestina ngalawan Israel ripuh. Aya kesempatan ulang panjang hirup keneh balik di dia bisa kembali ke rumah papangi jeung caroge, papangi jeung bojo jeung anak jeung keluarga. Alhamdulillah. Berarti aya kesempatan ulang panjang di Allah kenamahan amal anu soleh. Kahartos. Atau siap kumingkeun atos. Siap-siap. Sekurang kawitan sasadu langkung dipuhut tumada langkung diheula. Yang pertama untuk mukadimah puja-puji sholawat beserta salam saya itbah ka bapakku kapalurah tadi parantos nyarios di payung aya nu moal diitbahkeun ranggeyan doa dan hormat. Yang pertama untuk konsi musaah membagi waktu penata acara MC garis miring master of ceremony Ibu Ustadah anu parantos pasiat waktos kasih kuring mugi-mugi mantedak Allah dimuliakeun amin. Tegakan tun sahibul fadilah alim bin ulama ju'abak kiai santri wabilusus al-mukarram anu jadi sesepuh di masjid naon ya teh Masjid Al-Huda
Cipicung Picung Kubur para yai para kesepuhan anu kolot anu ngora anu sepuluh anu hadir nu lebet acara nu telebet acara alladzi lam yurkar ismuhu bi qadim nafa'anallahu wa iyyakum bi tuli hayatikum amin wa nafa'anallahu bi ulumikum amin ziyadakum wa sarfan wa fadlan amin amin ya Allah ya rabbal ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sohibul adalah aparatur pemerintah Bapak Lurah satu saburoyotan ya satu paket beserta pemdesnya anu hadir di siang hari ini. Muga-mugi mantenep Allah dimuliakeun amin. Yang paling akhir sohibul wasilah para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang berkorban pada siang hari ini, dari mulai pengurus Karang Taruna Remaja Masjid Irmas Bansar Linmas dan semua yang ikut hadir pada siang hari ini, termasuk kita ibu-ibu bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini. Insya Allah kita berkumpul di sini, nanti kita berkumpul kepada surganya Allah dengan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai acarana memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, pertanyaan Kak Iji, hari tahun kamari di Picung Kubur ayam beludan. Setahun ke belakang, tahun mangkukna ayah kene beludan. Tahun depan kalau kita panjang umur erek beludan lima. Tiap tahun kita beludan, betul? Tiap tahun kurang dia beludan, alhamdulillah. Pertanyaan kedua, pengjawab kedua, tiap tahun beludan bu, pak, oyong naon beludan teh? Pinter, ayah nu ngajawab, ayang naon pak kopi, sok pinter. Rokokna mana? Jadi tentang ngopi teh siap naon? Lakeun mau kopi sing banyak kubur. Ya robbal. Balik deui karek naon gitu teh? Kopi aing pada ngaganggu atuh. Alhamdulillah yaeun balik dia. Oyong naon, oyong naon? Ngakurkeun saya mah ya. Orang Cirebon jeung orang Cianjur bisi salah niatna. Saya mah diajarkeun ku guru saya punten ya. Guru alhamdulillah doakeun sing panjang umur. Guru abdi Akagungun di Pondok Pesantren Nurul Huda di dituna di Pondok Pesantren Nifal Huda di Manojaya. Bahkan pangersa Abu Ya Burju di Cijatin, bahkan pangersa Abah Jujur di Aljohari di Garut. Pematahan kieu jan lamun mane diundang kana tempat maulid, kana tempat muludan, bejakeun ka jamaah. Ajak jamaah. Hiji niatna kompakeun, lempengkeun, hiji niatna hayang naon? Hayang menang sapaati Kangjeng. Ini kita berkumpul siang hari ini panas-panas, keluarga ditinggalkan, ya. Pekerjaan rumah ditinggalkan, daya kene masih kira tinggalkan gerohan urang ge nyaho. Seusehan ditinggalkan, betul. Ini apa tujuan kita? Ya, tujuan kita yang pertama tiada lagi tiada bukan pengen dapat syafaat dari Kangjeng. Alhamdulillah, lamun jawaban akur pas jeung urang dieu ya. Pertanyaan nu kadua can parah, maka ngadatangkeun pertanyaan anu katilu. Naon pertanyaan anu katilu anu jadi pokok anu bakal dibahas? Naon teh? Muhasabah diri, cing kira-kira akhlak jiga urang, ibadah kos urang, kalakuan siga si jujur muda, jika ece, jika bapak anu hadir penting ayeuna, ibadahna, akhlakna, kalakuanana, cing kira-kira geus pantes acan menang syafaat di Kangjeng Nabi. Halo, pantes acan? Gitu. Mataku saya tadi ditanya kamari muludan, tahun kamari muludan, lamun panjang umur ngajawab kompak erek muludan deui. Hebat luar biasa. Bisi aya datang ka dieu jelema nu tersep muludan. Heuy, urang Picung Kubur kamari muludan. Tahun hareup muludan. Geuning bola tahun muludan. Hayang naon? Jawab betong sieun salah. Hayang menang syafaati Kangjeng. Geuning muludan apa rumasa urang macan pantes. Mata ka dieu teh urang teh keur ngakur-ngakur akhlak urang jeung akhlak Kangjeng. Makanya mohon maaf Kiai, saya mau nyaritakeun nu lain, nyaritakeun akhlak Nabi we kadituna. Siap Bu? Sama tugas saya ayeuna teh keur ngakur-ngakur akhlak urang jeung akhlak Kangjeng Nabi. Yuk kita akurkeun. Kita samakan akhlak kita
kanjeng Nabi. Kenapa kiai kudu diakurkeun? Makanya perlu disamakan. Apaan pidauna? Izin ku bisi sieun koreng 40 dan kurang picung kubur anu adil poe ayeuna nu didaukeun muludana ku kanjeng Nabi. Kumaha kanjeng Nabi? Manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi itba'i sunnati fa huwa kadibun. Sajal manu ngaku cinta ka kami mahabah ka kami ayang menang pertulungan bi kami ayang menang safaati kami, tapi eta jalma beres muludan kalakuan mas keneh patojaiyah jeung kami jauh daripada akhlak kami, jauh daripada akhlak umat-umat kami, mangka kata Nabi muludan anjeun mahabah anjeun takdim anjeun pengen dapat syafaat anjeun fa huwa kadibun bohong do kanjeng Nabi. Naudzu summa naudzubillah. Mohon maaf, ari udang picung kubur disebut jalma tukang bohong, jalma alus, jalma goreng. Papunten, ai jalma nu teu sok ngabohong, jalma alus, jalma goreng. Di mana-mana ge tukang ngabohong mah jalma goreng, ya. Di mana-mana ge tukang ngabohong mah jalma goreng. Itu makanya aku mahasiswa di demo DPR ge. Kunaon? Bohong. Janji audena teu ditepati. Ayo we rapat jeung rapat, ai di dieu keun henteu, pirage hayang dirampas aset korupsi teu jadi wae. Matak di demo da bohong. Jadi ngaran-ngaran bohong mah goreng. Catat, ketika aya pengakuan anu bohong, berarti itu pengakuan disebut bohong, aya pengakuan yang ditolak. Sedangkan ayat kalimat penolakan, lamun ayat penolakan dina naon-naon wage ala kulli halin penolakan mah bunga nalangsa. Lamun menang penolakan bunga kecewa di mana-mana ge lamun dapat penolakan mah kecewa. Salah satu contoh supaya lebih ke arti, tukang dagang, aya tukang dagang di pasar coba pangtapakuratkeun, tukang tongkol we tong jauh-jauh. Tukang tongkol di pasar lamun nu meuli lalaki atoh Cianjur lain di dieu. Sabab lalaki Cianjur mah tara loba nawar. Sabaraha tongkol 10 tilu bungkus, aya lapar. Coba aya CS ngajak kaliwat. Beres urusan. Daripada kudu nawar jadi 10.5 tukang tongkol teh. Ji we aya 5 mangan kudu ngalah ka laut. Lamun teu diteuleum. Lalaki mah pinter, ya we nu rindog 10 tilu bungkus buru-buru. Da tahu we nu meulina awewe. Sabaraha tongkol mang 10 tilu opat. Kopi. Cianjur lain di dieu. Kopi mahal. Sabaraha opat? Apa sih kan paling ge tilu? Ditamaan. Menja anu di belah itu ge di belah kencang menang opat 10.000. Kawadul ditamaan. Padahal anger 10 tilu sakur menangnya ragamkeun tukang tongkol. Eta tongkol batur hayu dibulak-balik. Dipinah-pinah jeung nu ieu dibulak-balik tepi ka coplok bulu tongkol. Bisa itu luhur wah. Rajet tongkol batur rusak tongkol batur cing kira-kira lamun jadi tukang tongkol ibu bunga kecewa. Tongkol rajet dibeli henteu. Geus rajet pan jadi barang BS. Ari BS kan jadi barang murah betul. Satu contoh lagi, tukang baju, aya tukang baju. Tukang baju eta hayo we dicobaan bajuna teh. Bari ditawar teh size S, M, XL, double XL, nu bandal golotik dicobaan we hayo tapi ka bau kelek baju batur. Hangit, teu puguh babawaana teh geus sagala rupa aya dina eta baju teh nempel. Leos we diberi nama henteu, da teu beunang ditawar. Lamun ibu jadi tukang baju, nalangsa atawa bunga? Nu hello mah, anu pikir mah nalangsa naon sababna baju hangit dibeli henteu. Betul. Atuh contoh make contoh tukang dagang ya. Eta teh meunang panolakan di dunia. Geus, bisikan ka arti keneh bunga na ditarima, nalangsa na ditolak. Ulang make contoh anu gratis. Anu konkret we, anu pamasihan ti Gusti Allah. Anu kabeh boga ku Allah dipasihan. Naon teh ya? Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa. Kadeudeuh kanyaha kacinta kabeh eta mah boga. Ibu-ibu punten. Ya umur 40 tahun ada. Anu yuswa 50 aya. Eta nu geus karolot baheula ngalaman teu parawan heula jeung. Umur ngalaman beurnya ujug-ujug pewot tiga ayeuna. 50 aya. Abah, bapak-bapak, aya bapak-bapak. Bah,
abah pun tembak eta abah nu umur 50 baheula ngalaman teu bujang heula Bah. Ngalaman benernya teu ujug-ujug ompong tiga ayeuna. Eta baheula abah keur ngababeurik sini sabaraha kali ditolak inget henteu? Atawa nini baheula nya keur resep ka lalaki baheula cinta bertepuk sebelah tangan nalah saat abah bunga. Nalah sa ngaran-ngaran ditolak mana lah jauh tina kabung jauh tina kabung mah contoh supaya lebih ke arti urang make contoh ya aya pemuda picung pugur jamaah al huda bobogohan pacaran dia pacarannya sama orang jauh bobogohan jeung parawan nu aya di Papua jauh amat nggak aja ngadongeng ieu ngeusan we nelpon jeung bobogohan jeung aya di Parawan nu aya di Papua ari bobogohan teh LDR apa ibu LDR hubungan jarak jauh bobogohan teh melalui online ya LDR teh bagi baheula aya zaman abah jeung ini ge make LDR sarua ngan LDR abah jeung ini beda LDR abah jeung ini mah make surat ka pos lereskeun namun LDR budak ayeuna mah palinter ku HP aya WA leres daerah mah panggeus pinter jalmana jelema palinter dunia beuki maju najan urang jauh bisa ngobrol unggal waktu ayeuna via SMS-an atawa telepon terjadi pikiran kajian kuota kabobolan nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna ayeuna dulu mah lain dulu mah ku surat dulu mah jika kamari geuning di kokok jeung bapak aing Pak Dedi kamari jika Pak Dedi Pak Gubernur doakeun sing sehat panjang umur amin jika bi kokok jeung Pak Dedi Pak LDR ku surat ya mana LDR nanti beda pan di kokok mah naon beda nanti Kang Dedi punya rasa cinta di kokok tidak kenapa karena suratnya hanya sampai di kolong meja jadi ku gantar nanti tadi tepikeun mantap jadi contoh ka urang ge milih gantar teh nu alus ulah gantar nu potong gantar potong mah nepi eta ge kitu LDR ku surat yes wo lalege puitis alat baheula mah gara rombal beda jeung budak ayeuna simpel alat baheula mah dina sampuna geus digaya-gaya kata-kata puitis keneh wae pantun langsung untuk adinda dipila penantian kenal dipila pada sisi gawin deket irigasi deket selokan nggak banjir hampir hujan hampir ke bawah banjir dia anakna kene Bandung dulu sebelum Jakarta senyum dulu sebelum dibaca dan selebel kalau bahala ke sarwa eta ge kitu nya ayeuna mah geus loba ayeuna mah geus aya HP ayeuna mah LDR ayeuna mah ini caritana tanda geus manteng ya sudah ada kecocokan kan budak murah Cibicul Bogor teh jeung Parawan Papua teh ini caritana ka Papua Samarup Papua teh deukeut ada lamun nempo dina peta ya peta Indonesia Papua teh tungtung Indonesia ada Bogo ai Bogo mah panda apa jauh boro-boro Papua alat Paul di teang betul ai Bogo mah pan gunung kudaki lautan kusep kan kitu lain keur Bogo mah demi cintaku padamu gurunku ikut denganmu biarpun akan kulawan padang ilat bulan madu di awan biru ragra lagu eta mah jadi lagu bobogohan dina hareueuk atuh dari jini oh jini oh ini caritana ka Papua da Bogo da iku Bogo mah pan kitu teu apa jauh jadi deukeut terus kitu pan kitu iku Bogo mah ketika cinta sudah melekat tai kotok asa ulang mah teu pernah ngasa ngarwe teh kotok mah ngerut paribasa pan kitu nya paribasa pan ku santri masuk diagrahkeun masa-masa keur bobogohan
Mahalan teh budak santri mah ningali karas ngagantung jika neng anu nangtung ningali batu ngadungkuk jika neng anu ngaringkuk dina pipi loba jerawatan dipuji da bogoh aduh adinda di pipimu banyak intan mutiara pada arode kadieta dikageleun dipuji da bogoh ningang teh batu salesma batu ketika kodo dipuji kene aduh adinda batukmu suara lagu Lesti Kejora alah aing mah ripo eta keur bobogohan batuk sakitu kodo disaruakeun jeung lagu si Lesti atuh si Lesti mah tatangawin sakali ngalagu 400 juta budget teh si Lesti teh sakali ngalagu teh 400 juta aya jujur muda ah teuing mugi mah kumaha milik we anta bari mah alus milik teh teuing ayeuna mah atuh keur alus milik mah hampura bisi teu percaya tinggal di kamarinya di Bandung Barat di Padalarang kakarek sakali ngalagu jujur muda 200.000 ku teh jawer saya klarifikasi diam mohon maaf 200.000 teh kumu di Padalarang teuing di dieu mah aya kalurah aya paku aya alhamdulillah sempurna aya paku yang biasa gas toganjel itu dah geus kitu aya paku ade ulah itu sudot daku di dia mah pedit nya kudu pedit lain pedit lamun paku teu nyawer dua kemungkinan hiji teu boga duit ya nu kadua teu boga dedek astagfirullah euy amun apa kudu euy jujur muda mah lamun nyarita di panggung teh sok heureuy jadi kurang ieu tong dianggap hei tong make heuy aing mah sampe doa saulah got sapean Allah Bunda Karim geus embe eta mah urusan kalurah balik deui da caparat teh dong catur kira beres mah teh disulakan mah itu aing na ieu balik deui ini caritana ka Papua da bogo lapa jalan anu badagna gulidag di sorang da bogo lapa jalan anu gede bari ade di sorang da bogo sakapeung manu di sorang ku ieu budak korat picung kubur jalan anu erewokel jalan anu ajug-ajugan jalan anu laleutik jalan anu sakincangkeun nu dipapai ku ieu budak korat mapai jalan sakat alas kasih kage cilaka muludan deui mah Allah Karim teu urang mah teu kitu teu asli mah cager di dia we kabawa kelok sekolah misi pateni molotov kata tadi ajengan teh cager atau banteu jadi itu mah cager abdi teh Al-Mukarram boga pasantren petot-petot teh tara lalaguan dia memaksakeun we di panggung da bisnis atuh ya Allah Rabbul Karim hujan angin dordar gelap teu aya keunyiuan sanajan awak rancucut teu paduli kajen teuing ieu mah aing matak teu ngarakalongeun ieu mah aing keur lagu aya di silakan aing nyawe henteu sebenarnya gas beres teh heula nepi we ka Papua ya beres heula atuh ya baratna nepi we ka Papua atuh maklum cik tadi ge ngaranna ge bobogohan online ibu sok meuli baju tina Shopee tara sok pesen barang tina Lazada tara atuh bisa Android mah osok paresep lamun pesen barang tina Shopee jeung Lazada barangna tidak sesuai tong nyalahkeun kurir aya nu sok nyalahkeun kurir babak belur sing dicarekan ditanggung jawab ku bodoh atuh nya eta nyekel Android karek 3 bulan balanya tina Shopee atuh lieur ya lamun tidak sesuai bukan salah toko lain salah ya lain salah Shopee lain
dina foto alus tah ya. Cici tong riba. Alhamdulillah. Udah kumu uing ambil dulu uing atau kumu iya mah. Ya Allah, di mana kiai dulur napungan numero duit dulur be aing mah. Jadi kalau atuh nuhun Pak Kumu. Alhamdulillah ya lumayan jangkol. Eta teh karek kumu piraku aing mah. Aya sekres aya. Dusun aya kepala dusun aya. Aing mah teh nyawer teh des era eta mah. Aku komandan nyawer aing mah. Ya Allah, gas aku mau parat-parat ya teh aing mah kembali lah. Ya Allah, Rabbul Karim. Ya, ari dina foto merenya budak picung kubur teh kaset jika alian dosari perupada teh. Ari asli na ruksak jika alian dosarap. Apa? Bisa ya. Ya Allah, nuhun. Alhamdulillah. Ya Allah. Yuk, aman Mas Iris aman. Ayo bisa dipotong. Ya Allah, Rabbul Karim. Alhamdulillah. Ya Allah doakeun anu masih nama api sing barokah. Sing digentos kudu terlipat amin. Insyaallah Pak TNI dibikin kaki ieu mau dipakai main judo moal. Mau dipakai main salat moal. Leutik kadang dipakai jeung santri mah alhamdulillah. Guys, balik dari ai dina foto kaset ya budak picung kubur teh. Ai asli na teu pati kaset kitu we lah. Apa dina foto mah make efek atuh 12.000 megapiksel. Bisi teu percaya atuh tinggal dipangakurkeun. Itu coba kasari teh. Coba tina hate ngajawabna. Bodas ieu, bodas itu. Tolong guys. Itu pas geus tadi ge. Udah mimiti turun tina paungnya Pak Kudu lo baru ngomongkeun sing keteuwis. Da karasa kumu balik beungat geter diomongkeun ti atuh. Lagaga ba kumu aing mah aji sabta kaburunan geus masak atuh kurunan ti Arjuna ieu. Aing ngomong ka tina getar. Berang jauh tina mobil tadi eta cenah mau balik nanti heuh eta. Make jubah jiga Batman heuh eta. Leueung, pan aya sabarena mah. Manya eta mah jujur muda teh hideung. Alede ka aing. Ece abdi teh ti Cianjur. Jauh. Ka terminal Jemur ge 3 jam. Ya, lamun nepi ka dieu teh didugang 7 jam karek tepi. Adieu teh ku bojong teh di dandanan, ku pamajikan teh ti imam glowing kasep asalna. Dan kulantaran ka angin-angin di tol ka ibuna hideung deui. Allah karim. Baik ya santri ayah pemuda ayah anu keur meniti kari di bidang pendidikan saya doakan sing sukses amin. Tolong ting hate para santri para pemuda anu can boga karir ayeuna sok we sing husu najan ayeuna urang peto tepati jangkung ayeuna urang pesek tepati mancung tuluy ayeuna poek tepati bodas tong hideung teuing sateu poek atuh kitu. Geus boga karir jika Pak Lurah nya jika Pak Kumu jika Pak TNI jika Pak Kar saajengan ngomong jadi membalik jika uing hitamnya pun hitam kereta api biarpun hitam insyaallah banyak yang menanti. Mumpaat maneh usaha deui da lain ku sorangan mah gitu. Yes, balik deui ari nepi teu pati alus aya dina foto alus tungtuna pareup-pareup ge naon teh masing-masing we ta budak parawan Papua teh. Jeung ieu budak picung kubur budak pemuda neng apa dia teh akang ti picung kubur ti Cirebon teuing teu wau. Alah aing mah. Ye apa budak teh janjian di dieu neng acu eta akang acu ieu diuk di dinya jadi kita di sama-sama di sini terumasa cekarawan Papua teh. Alah sebudak orang picung kubur kieu we neng ayeuna mah bere keputusan saya teh ditolak atawa diterima.
Kumaci jawaban aja. Begitu. Cek iya budak parawan Papua teh ari akang menang teh introspeksi diri atuh nu rupana jiga kieu mah tong jauh-jauh ka Picung Pugur ka Cirebon di Papua ge loba tukang ngondol mah ditolak tadi tarima bayangkeun nyeri atau bunga sedih atau bunga sedihnya harta leugit capek awak ripuh cinta ditolak budak-budak Picung Pugur ditolak cinta dengan jengkang api itu elit rasa jengkang gitu ingat kena perwadaksi cek eta budak orang tumarima wal balik geus bijil adi asli beuh karena takdir tiang widi meureun kuring jeung anjeun lain jodohna dirasa mah hayang dendam dirasa mah hayang ngabales ka nyeri hate kuring ka manehna duh ku teuing bisa deui wae ieu aing mah alhamdulillah ya Allah luar biasa hebat euy ayeuna teh geus teu teh dek ka Karawang dek ka Puner sakilang di live-keun dina TikTok aing mah panitia Puner mun teu nyawer teh rungka di meuh urang Cirebon atuh urang Picung Pugur balalageun alhamdulillah ajengan aing diolot teh cumi bebeakan ya Allah Rabbuna Karim ya ari dina foto alus ayeuna goreng tungtuna ditolak punten urang simpulkeun eta dongeng entong sari wungkul entong ngalagu wungkul tapi cokot hikmahna natijana ceun terima cokot ya tukang dagang ditolak ku nu meuli bunga kecewa pejabat hanap ditolak ku pejabat tuur bunga kecewa bukur bobogoan ditolak ku dipika cinta bunga kecewa eta teh karek menang penolakan di dunia apalagi nanti kalau kita dapat penolakan di akhirat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang Picung Pugur jaga amanah bakal diisap di mijan. Ketika diisap di mijan contoh tong ngamek ieu contoh ama urang teh geleyun ditimbang ka belakang tunggu petot amanah saeutik. Begitu geleyun ditimbang ka belakang penca bedegul tapi ngajulan teuing loba. Diponis urang Picung Pugur pinarakaeun picilakaeun. Eta kabeh urang Picung Pugur badami salemur di ditu di mijan di poe isap. Ceuk urang Picung Pugur teh papangi jeung tatangana eceuk ka mana eceuk neraka cenah aing mah euy. Aing maneh sarua aing ge neraka. Daek neraka atuh embung da aing teh panas. Ari kitu yuk urang banding. Kita minta perlindungan, urang minta tulung, urang tagih. Ladang muludan kajungjunan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi peda baheula seurang Picung Pugur teh Kangjeng Nabi ngadau man a'dhama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah amin. Peda Nabi mereknya garansikeun urang anu ngagungkeun kana laina Nabi bakal menang syafaat di poe kiamah. Ngabring urang Picung Pugur di poe isap minta syafaat ka Kangjeng Nabi. Ceuk urang Picung Pugur ya Rasulullah wa ya Habiballah Muhammad abdi teh umat anjeun tukang muludan pangbadagna abdi teh uduna ge panglilana diukna ge panghareupna salikna ge panglilana diukna ge pangcapena gawena ge ya Rasul sapaatan abdi ya Rasul pinahkeun abdi tina ponis neraka kana ponis surga ku berkah maulid kasarira ya Rasul. Ai pas ditempo ku Nabi teh ka Picung Pugur ditempo dina kasetna flashback ke belakang dina video anu ayeuna keur diputer engke diputer deui di akhirat ku Nabi teh pas ditempo urang Picung Pugur teh omong muludan euya-euyaan ari kena emot isuna teh anger kene omong muludan ai NBK dicokot kene omong muludan ngomongkeun batur teu eureun omong muludan salat di akhir-akhir omong muludan salat belang betong omong muludan teu aku jeung batur pasti ajeung tatangga ceuk Nabi teh ngajawab keur urang banding teh bahwa kadipun bohong
non selfie dan bae dah alus sampai nak tuh rumuk mah moal daek cek nabi teh bohong urang picung pugun mare mah buludan age ngopi mungkul aya nu ngadon ngopi cek bae dah gratis jadi mah tuh anger we akhlak mah kotoja iya jeung kami tah urang alim ku nabi disebut tukang bohong betul urang ngaku oyong pertulungan hayang sapaat ku nabi disapaatan sok sanajan Pak Kuwu kita itu sudah ada jaminan urang umat kangjeng nabi geus aya jaminan bakal menang sapaat di kangjeng nabi sok sanajan urang picung kubur hirup di alam dunyana fardu diliwat sunat tara dipigawe saok kadua gaplok tukang bobok tukang tarok tukang ngarojok liang orai orang bapak budak 17 tahun kagigi rekama geletuk maut ya asal sanajan urang picung pugun badegong tara daek salat mabok teureun-teureun jina teureun-teureun asal teu sakarat lapan Allah kabawa asal jaminan lapan Allah kabawa ke sakarat Allah ke sakarat berarti husnul khotimah itu ngaranna mangka urang picung pugun bakal meunang sapaat di kangjeng Nabi amin sapaat anu mana iya rujun nas minanar wa yadkhulul jannah bakal dikaluarkeun eta jelema ku Nabi jaga tina jero neraka tuluy diasupkeun ka jero surga ta eta teh sapaat kelas ekonomi karena teh sapaat kelas paud lamun di lintasan sekolah mah nah sabab tukang mabok anu eta mah kabagean asa syarat keur maot mawa iman jeung Islam pertanyaanna urang bicung kubur hoyong teu menang sapaat di kangjeng Nabi dikaluarkeun tina jero neraka diasupkeun ka jero surga hoyong da uing mah embung nah kunaon ki jeung embung apa ngalaman heula dikerebeukeun dina neraka apa ngalaman heula diteuleumkeun dina neraka disebut request hoyong sholawatan Kang Ustad engke sawerana di tamahan tulisan urang mah dan cacanakan ge atau siap dua karung enak itu pinuh ya oke sholawatan ke sakedeungnya urang parakeun heula ieu urang masuk heula kana materi ya siap panaseun mungkin yang lain pinang ka dieu Ulang balik balik deh eta mah sapaat mas maun jangan balik tuluy urang teh diasupkeun ka jero surga tak entong ngabeuring sapaat nu eta da urang mah muludan tiap tahun eta mah keur anu tara muludan eceuk eta mah keur anu tara salat eta mah keur anu tara ibadah da urang mah ibadahna getol urang ngabeuring sapaat kelas VIP muludan ayeuna mah mana sapaat kelas VIP teh asup ka jero surga tanpa ka jero neraka amin lamun mampu maladang tina muludan teh ya urang picung kubur mohon maaf kita kejar sapaat yang terakhir sapaat yang paling tinggi apa itu sapaat kelas VIP nu mana yadkhulul jannah bi ghairi hisabin asup ka jero surga tanpa dihisab heula amin ya Allah ya Rabbal alamin dengan syarat urang ngakurkeun akhlak urang jeung akhlak kanjeng Nabi supaya urang menang sapaat anu rada luhur itu mata urang akurkeun akhlakna nya urang akurkeun di mana ngakurkeun akhlakna gampang da tika pungkur keneh Allah ngadawuh ka Nabi Adam ka Nabi Idris ka Nabi Nuh Nabi Suhaib Nabi Zakaria tapi ka Nabi Isa alaihissalam daw Allah teh kieu hei Nabi Allah kami agung jaga teh nurunkeun Nabi akhir zaman Nabi panutup ngaranna di langit eta Nabi teh Ahmad saha ngaranna di langit Ahmad kangjeng Nabi abad tukang cilok kade Ahmad ngaranna di langit teh di bumi ngaranna teh Muhammad saha ngaranna Muhammad eta Ahmad eta Muhammad bogon ummah bogon sahabat bogon pengikut ku kami daw Allah pengikut Ahmad pengikut Muhammad akhlakna dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim surat Al-Fatah ayat nu paling akhir nah urang nyaritakeun eta we urang ngabuka surat Al-Fatah jero teh aya 5 dibaca kabeh moal para tepi ka setengah 4
hiji we atau dua nya kumaha teh gitu. Siap bos ya. Sok supaya lebih adem kita sholawatan dulu siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ahmad ya habibi, Ahmad ya omak-omak, Ahmad ya Ahmad ya Ahmad ya ya salam salam Ahmad ya habibi, Ahmad Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Ahmad ya habibi, 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 salam habibi, salam alaika, habibi, Ahmad ya habibi, 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 salam habibi, salam alaika, habibi, habibi, salam habibi, salam alaika, habibi, Ahmad ya habibi, 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 salam habibi, salam alaika. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aya nyawer. Hade baru dah alus pilih. Ibakumu disawer, ibu disawer. Alhamdulillah. Enak nyawer deui mah. Kok jujur muda geus loba uing mah. Ieu we keur adro nya nu kararasep nu balalageun doakeun sing barokah. Amin. Insyaallah marugi nu mangka santri mah nya ke aya hitunganna di poe isab. Alhamdulillah. Geus hadirin rahimakumullah, sok urang lumpat kana akhlak Kanjeng Nabi. Anu kudu dicontoh ku urang aya 5, aya sabaraha? Ya 5, urang baca we tungtut hiji-hiji. A'udzu billahi mis-samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah.
jeung jelema anu babarengan jeung Muhammad aili ashabihi aili ummati tegas nama umat Muhammad sahabat Muhammad hiji akhlakna lamun urang aya meunang syafaat anu luhur turutan Kangjeng Nabi hiji akhlakna keras ka kafir termasuk dijeron kepada akhlak budaya metode program-program kekafiran maksudna keras di dieu ka kafir Arabi maksudna ka kafir Arabi kumaha sikap urang punya prinsip lamun batur ngaganggu lawan ku urang lamun batur tengah ganggu tong coba-coba dilawan ku urang sapanjang masih berdampingan tengah ganggu karena ibadah urang tengah ganggu karena akidah urang kita bisa jalan bersama-sama di NKRI Negara Kemerdekaan Republik Indonesia tapi lamun manehna ngaganggu dicontohan ku Nabi umat Nabi mah lamun menang gogoda lamun menang gangguan ti non muslim di orang kafir umat Nabi mah punya prinsip naon maksudna punya prinsip teh sekolah Sunda mah teu beunang kade-kade tejo teu bisa kasamaran tinggal teu bisa ka irit ku cai kieu teu kababak ku sakaba-kaba sanajan pambibitana badan jabatan dibikeun harta dibikeun ya tong dicokot eta harta jeung jabatan lamun ngarusak kana akidah contoh lain ti ukur terpenting genting Nabi nyontohan kapungkur di kota Mekah ketika Islam sudah semakin maju anu asup Islam beki loba sahabat beki kararuat maksudna kuat kumaha di dieu maksudna kuat di dieu geus sahabat geus loba anu teu sieun pae ngambil Islam ceuk Abu Lahab jeung Abu Jahal aweun deui cara ngeureunkeun dakwah Muhammad lintang ti kudu make jalur diplomatik lawan diplomatik teh perundingan badami Allah Muhammadna bibita Muhammadna ku pangkat jeung jabatan eleh samaruk Kangjeng Nabi Muhammad teh jalmi biasa jika urang pucung kubur padahal Nabi mah jalmi luar biasa akhirnya datang Abu Lahab jeung Abu Jahal Muhammad kieu ya supaya eueuh perpecahan di Mekah kami ngajamin jeung Abu Lahab moal aya perpecahan antara muslimin jeung musyrikin kami ngajamin moal aya penyiksaan kaum muslimin anu lemah muslim ku kami dijaga muslim ku kami dihargaan dengan syarat urang sining ajenan disebut ayeuna mah naon maksudna urang leliuran saminggu kami milu ibadah ka Allah ka masjid ibu-ibu ka madrasah saminggu wayakna umat Islam kudu milu ibadah nyebat tapekong jeung umat kami lamun model kitu di Mekah kami ngajamin aman moal aya bentrokan di kota Mekah sedangkan eta teh pilihan anu Abu Lahab didikeun teh adalah doa Kangjeng Nabi dina pada harita tiap detik tiap waktu Kangjeng Nabi ngadoa ka Gusti Allah ya Rob pasikeun ka abdi keamanan ke umat-umat kami anu lemah kari-kari aya peluang ti Abu Lahab cing kira-kira dina sejarah ku Nabi dicokot atawa henteu eta perjanjian henteu atuh lamun ku Nabi dicokot mah urang dijupungul teh riweuh ayeuna teh saminggu urang teh ibadah ka masjid bapak-bapak ibu-ibu ka madrasah saminggu urang teh ka gereja nyembah berhala ayo we sukses ibadah teh kieu teh sukses wa assalamualaikum kan kulantaran ku Nabi teh dicokot anger we jong-jong urang teh di masjid ibu-ibu di madrasah alhamdulillah kunaon ku Nabi teh dicokot teh prinsipna kuat Nabi ngajarkeun ka urang umat ceuk Nabi ieu teh bener genting situasi teh lamun dicokot umat bakal aman tapi piraku kudu nyebah kana tapekong saminggu piraku kudu ibadah kana berhala ketika Nabi keur bingung gitu dongkap malaikat Jibril ngaharewas ka Kangjeng Nabi Jibril daukan malaikat Jibril Muhammad kaula nyanak wahyu ti Gusti Allah keur ngalawan Abu Lahab jeung Abu Jahal tah bacakeun ku anjeun ka hareupeun Abu Lahab jeung Abu Jahal nyata surat Al-Kafirun nu dibaca ku Nabi teh anu paranti urang picung kubur ai salat geuning hese tungtung teureun-eureun ayo we pabaliun hese eureun urang mah dibaca ku Nabi eta geura baca babarengan qul ya ayyuhal kafirun apa bu ayo bareng la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidun ma wala
ibadah dengan pangeran kafir. Anjeun oge kafir pemilu ibadah dengan pangeran muslim lakum dinukum waliyadin. Agama anjeun di anjeun, agama kami keur kami masing-masing. Eta nabi ngajarkeun ka urang kelas ka kafir boga prinsip. Tapi lamun dek kelas ka kafir ngamalkeun ayat eta di picung kubur ayeuna ese. Maka jeung ese sabab aya nama kafir nageus eueuh ti urang mah da ieu mah kafir Arabi. Lamun hayang nempo kafir Arabi kudu lompat ka Palestina ngalawan Israel. Ta eta Israel kafir Arabi doakeun sing hancur amin. Sing hancur amin. Ya Rabbal kudu ka ditu ngalawan Israel eta karek nempo kafir dimi aya jadi kafir Arabi aya jadi urang mah kafir dimi. Kafir anu cicing di Islam anu tara milara ambogir ka Islam. Kae sabang saning singko di urang mah aya ge nya. Cince, lu panjing, teh koseng, cang siang. Di urang mah aya nu kitu mah. Eta mah tara milaraan ka Islam. Gitu. Jadi kudu eureun kiai ngamalkeun amal ieu aya ieu lain kudu eureun. Program anu kadua nu kudu dijauhan lamun kafirna eueuh. Nu kadua budaya metode program-program kekafiran anu kudu dijauhan ku urang. Sabab mohon maaf di Indonesia itu Belanda nama geus balik, Portugis geus eueuh, Jepang geus eueuh, Inggris jeung sekutu geus balik. Dibudak-balik ku pejuang kemerdekaan, polisi dan TNI, santri dan kiai, yang karung-karung urang baheula ngan punten. Akhlak Belanda, kalakuan Portugis, akhlak Jepang anu garoren masih kena tinggalin di urang betul. Tak iya nu dijauhan ku urang akhlakna sabab kafir teh geus punggung nas Al-Qur'an moal bohong. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Yahudi jeung Nasrani moal ridho ka umat Islam sareng dicanuturkeun kana agama nu dianut ku marenehanana. Matak tawanian perang fisik mah perangna di jero. Jeung kafir teh ya lamun urang picung kubur teu bisa dikafirkeun KTP na, maka ku kami dek dikafirkeun pun kadaharan. Kadaharan dikafirkeun. Sok tapakuran tu urang. Kadaharan ayeuna barudak jeung kadaharan kolot baheula beda. Budak ayeuna ibu-ibu di Cianjur mohon maaf geus teu nyahoeun kana papais. Bugis sudah terlupakan ayeuna teh. Dina muludang gegeplak geus eueuh. Kue ali tara aya. Wajib aya wajib. Kue suhu aya. Ranginang aya. Pinu mobil teh euy. Allahu Akbar. Budak urang kada-kadana naon cing nu dipikir sebelah ceker. Ceker mercon. Pizza Hut. Waduh, McDonald. Nu paling leutik budak urang karesepna naon cing? Tahu bulat digoreng 500-an. Haraneun jadi dagang tahu ai euy. Haram kiai lain haram. Ai urang picung pugur mah nu nyeuna sosis gedak ka arti Mang Udin dagangna. Anu nyokotna ge Mang Udin, pan anu batur mah nu dibatur teuing saha nu nyieuna, teuing naon bahana. Boro-boro tinggalin keadaan anu laleutik. Kamari we dina berita dina TikTok rame coba tinggalin ayam kremes di Solo. Aya beritana nepi ka dieu. Berdiri 50 tahun lebih karek kamari ngaku non halal. Pa urang dia ge dahar ditu geus coba. Eta teh pasti tanya di BAP, kenapa ini non halal? Dagingna tina daging haram lain. Naon atuh ternyata kremes sama ke minyak babi. Naudzubillah sumpah naudzu. Bahaya kiai lamun barang Arab asup kana patuangan atuh heueuh. Saat nyarita Nabi lain si jujur. Cek Nabi man akal arom asor jawarihu. Saja mah anu nuang kana barang haram berikeut anggota tubuhna dipake ibadah. Sok tapakuran urang picung kuku. Urang boga anak bedegong beak karep. Kita ngaji ese, kita sholat ese, ditita kada ngalawat, ditita jang bari sabun wan piro meta buru. Aya budak itu Cianjur ge loba aya teh. Dibere duit 50 jang bari sabun 20.000 nu 30 dicopot keur dedek ye 30. Cak indungna keur naon budak leutik
mau di 30 jam top up alas depan kaulina beda deui budak aya nama FE free Fire ML mobil Legend ini ngarti tuh mobil Legend beda ngarinyo nah aing mah tina tarigu sete make gula di plan-plan dulu disepan kan mah eta pikiran bisi gelok da eta mah kaulanan juri begitu mah eta teh kitu ayeuna teh budak ayeuna teh cek irungna montong lu 30 teh ya jang lanceuk maneh sakola 10.000 duaaneun anu 10 jang bapa maneh isu-isu gorengan ABC teh jeruk coklat anu 10 jang emak bari sabun pas sore jeung kuyah rek masak ai ujang 2.000 maneh bajang beli cilok atuh budak belel mewe lumpat kana lawang kanto eta budak nyiliran ka irungna cek eta budak ayang jajan teu dibere ku mama ayang jajan teu dibere ku bapa pura-pura teu boga padahal duit mah aya teu pira jang meuli lah sia budak saha nu kitu hei tong nyalakeun teuing anak kiai budak saya mah bedagong teu kabeneran katua ngantanon halal dibikeun ka anak urang naudzu summa naudzubillah ayeuna bapak-bapak boga pamajikan cerewet bakar boga pamajikan diaturna hese kita ngaji teu ngagugut kita salat kudu ditita pamajikan batur mah ini kebicung kubur pamajikan urang mangadawe we lawak pantong disampeur ku 20 urang keceuk tolak bicung kubur murudan mangga ti payun ayo urang pengajian mangga ti payun ayo rutinan mangga ti payun ngan ti payun we ngomong nanti hari ini henteu aya nu kitu uak maneh teh baru datang tong nyalakeun teuing pamajikan Pak bawa ka tuangan tanon halal ka pamajikan dibikeun ayeuna ibu boga salaki bedegong salat hese ngaji hese kadaharan teh ngopi teureun udud teureun pedit beakaran aya nu kitu peta duit jang deungeuna jang jajan budak teu boga ai di dieu dina kopea gocap jeung meuli jarum coklat disampeur ku saurang salaki urang mang ayo mingguan go aing mah nyeri sirah lalieu datang anu kadua yuk urang pengajian berjamaah ka masjid aing mah nyeri suku carang tuh datang WCS anu kakieu yuk urang nguseup dagoan aya nu kitu mamang mati teh barudak tong nyalakeun teuing anak pamajikan jeung salaki cek deui bawa ka tuangan kira nu haram tah asup kana patuangan naudzubillah summa naudzu ayeuna teh kitu pun lamun punna kadaaran geus dikapirkeun teu beunang dikapirkeun lumpat kana program kadua KTP na ceuk kapir teu beunang dikapirkeun ku kami fashion pakaian ada dikapirkeun sok tapakuran ku urang ayeuna pakaian ayeuna zaman-zaman baheula beda rupa-rupa pakaian globalisasi makan rupa-rupa umiti cut bray tilu mecut ka anak mah beres eta data nu anyar bray cut tilu mecut ka anak tilu na gebray ka anak mah pensil teh aya nu make pensil zaman Andika Kangen Band jeung boy band Korea Big Hill eta teh pensil karana teh nurutan urang Jepang nurutan urang Korea mah atuh hiji 1 juta calanana teh da make seleting Jepang kiri kanan ai budak urang mah lain 10.000 ka tukang ngajahit dikicupkeun atuh dek kalaan jeung make totongean kudu make keresek eta teh emong nu kitu teh modelna teh ibu apa emong hese modal apa merosot ka dieu ai galaan hese beres eta data nu anyar cut cicing saya tetep jari dari orang yang menyeritakan pakaian tilu mecut ke anak mat legging teh aya nu make legging ayo siapa rosotkeun Allah haram kiai kuping gedeula sing jelas bahwa kabar alik ya bisi salah paham balik tidak legging didurukan aya nu gagal tutup cek ajengan Cicayu teu meunang dagang legging lain ulah bisi nu boga nama teh kiai pabrik teh bawa ngajahit nama santri legging teh bawa boga budak rumah santren ya lain haram legging teh ke rumah Islam pakaian pakai tapi kanggo dijar ulah coba merek bicung pugur make legging di luar aing mah gila teu
tilu di pasar nu hiji ungu nu hiji pink nu hiji koneng anu pink gambar Hello Kitty anu ungu gambar Frozen anu koneng gambar Upin Ipin dina buku dina pulpen dina tas budak aya tulisan Upin Ipin mah betul dipakai ku ibu ngarame teh bari senam dipake nongeng cek kemarin edan eta si Ojo betul peot aja awas lejit teh pake tapi kanggo dijer ayeuna teh loba nu kitu jati kasih ku junti leungit ciri datang cara Islam na leungit ayeuna teh ciri Islam na leungit cara barat di pararang leres kitu leres naon eta teh target urang kapir teh keur ngalegitkeun ka era supaya ka era na leungit jepun aki baheula tahun 70 aya ibu-ibu tadi tiung papangi jeung ajengan rek kabarung nyumput muriling neangan imah tatangga daerah ku ajengan tadi tiung jelema ayeuna urang picung pugur kana motor ajengan ditukang teu kadengieun nyi eta androk muka nyai eta androk muka katinu kali aya naon pakai gogoroan eta androk cenah muka tutupan dikitu-kitu cenah penek atuh cenah da sesa abdi mah androk na pokek atuh cenah mah ngabarokah eta disodakohkeun ping-ping ka ajengan atuh ajengan molotot we pertanyaan dua cek ibu ari kiai nu make gamis anu make kopea make sorban kok ibu anu muka-muka orat dosa atawa henteu atuh anu nempo dosa anu nempokeun dosa pertanyaan kedua cek ibu ari kiai nu make jubah nu make gamis anu make peci nempo nu muka-muka orat tersebut atawa henteu atuh lain mah sok aneh wae geura ngaledek da cager ajengan oge resepkeun ajengan oge nempo nu kitu teh matak di Cianjur mah kiai teh ranei anakna teh delapan, genep, 12 paling seetik 3 kunaon resep nempuk tetangga berkat-berkat cerek deui ka pamajikan eta teh radang kitu doraka dosa kabeh mah tong nyieun pidosaeun pidosaeun kiai ari konsep Islam make baju kumaha anu benerna atuh baca tingali leuleuntikeun urang maca fikih jeung Syekh Nawawi Al-Jawi di Musafina teu najah we dicaritakeun para budak tidak diambil di ajieuna ge wal auratul hurati wal amati indal ajanibin jami'ul badaniha hatal wajhi wal kafaini orat amat jeung awe merdeka disandina lalaki jeung sakabeh badan sehingga dampal panangan eujeun lain kudu katutup kudu nama jadi ibu-ibu urang picung bogor heuy make tiung teh unggal poe kudu nama lain mulu dan wungkul make gamis teh tiap dinten kudu nama lain pangajian cek ibu teh lain teu nyaho kiai ari kitu apaan di dieu mah Cirebon gitu loh maka tiung tengah poe hareup mas demo bayeung arara akur bu sarua di Cianjur kayak ibu teh kitu kalau saya mah deket laut Cibinong mah deket ka ocean deket ka Sinang Barang deket ka Karangpotong sarua abdi ge da lain teh nyaho ka ibu ngomong kieu teh bisi pajarkeun da lalaki mah moal ngarti saya juga da saya ge butuh pamajikan awewe pamajikan lain teh awewe tidak mau jauh abdi ge boga bojo awewe pamajikan saya lamun rutinan 500 meter da saya mah boga bangunan badak ge jang paranti santri we elek di dinya teu meunang aya pengajian rutin di dinya ieu mah khusus gaiji jeung DKM majami di dinya bos dijemput tiap pengajian teh ba'da subuh Jumat sampai jam 8 jam 7 poho hiji waktu mah teu diteang da balik konangan santri karerek sarua tungtungna pamajikan bojo jamedun kunaon jamedun apan ngais budak berat anu kadua leungeun kencan teh sok jangjang jingjing awewe mah geura sok katinggal di tasna teh gede-gede lain saeutik lok kana tas heeh eta ge kitu tungtungna panepi ka lubang pantau jebrut pantau dibuka sampean itu bahasa Indonesianya kaki kalau bahasa Inggrisnya cokor sampean nu katuhu dina lubang pantau acan nu kencan mah dihandap kene apan tiung mah geus tilaan dah ada dangsa leuweur yang sana di mana di
dina meja betul, dina kursi apel, dina spring bed, dina kakain layos ya. Aya WC mah lumayan ka imah ajengan Assalamualaikum untuk salam Pak mana tiung dek nyuguhan cai dengan tiung urut tiuan atuh jeung saya tidak teuing saya mah tara make tiung lamun kolor mah make eta teh pamajikanmu balik teuing pamajikan rampung mah atuh aya semat Assalamualaikum salam mukakeun patot teh make baju teh luhur nongtot anak neng teh make baju teh belekak belek kek segelain kok eta teh ka era keleungi tutupan sing alus ayeuna teh loba nu kitu nu make jilbab digenggereukeun nu dicadar pada ngomongkeun ayeuna belekak belekek diantep wae bener teu aya parawan make cadar gamisna panjang waduh si neng mah sok suci aya tatanganan di dieu wae make gamis ai kabar emok teu urang diomongkeun si eta make tiung we teu ngagaleabak ai emok teu urang-urang ngomongkeun batur teu parat-parat mending cara aing eunos mending cara saya mah kabang emok tara di tiung tara ngomongkeun batur tara ngaji tara muludang tara salat tara puasa tara aing mah tara kabeh atuh pisulukeun sarua wajarkeun teh mending cara saya ayeuna teh loba nu kitu make jilbab digenggereukeun aya awewe baheula geuning dina berita make cadar gamis panjang sagala hidung beunang ku gegana da aya bom dina awak nah ditulisan we ini Islam radikal make cadar teroris atuh awewe urang bener oge kakare urang Cianjur ge diajar make cadar dilaan deui da sieun disebut teroris aing nu belekak-belekek diantep wae pan ada teh lieu makanya urang dia masih halus ya teh program kafir jauhan urang sing hebat insya ada teh loba nu kitu make baju panjang ngetri make baju pendek poke ajeun make tiung dibelit-belit kana beuheung jika dia nyekek maneh ceuk Abdul Somad mah jilbab sakaratul maut ngaranna teh jadi we ku anu mapan qasidah make tiungna dibeungkeun aya nu kitu make baju na kos leupeut make calana merecet hayang katingali sholatullah salamullah ala toha rasul sholatullah salamullah ala yasin ala yasin coba pikir pikir malah ekomah tunggu tuan ngerapatan imam Muhammad ya sholawatan imam Muhammad sholawatan sholatullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi naon surah sepi diajak sholawatan kala surah seri diajak kalagu terbalik ada piraku berbalik orang nyamengko kala sholat subuh ya kalura ya ajengan piraku berbalik cacat cucuk amit-amit benang model gitu weje program kafir jauhan akhlakna jauhan kafir na usir program na orang jauhan pun passion pan hiburan 2 terakhir 5 menit bonus ya 2 paskan setengah 4 ruhama akhlak umat Nabi nomor kedua saling pikadeudeus saling hormat saling hargaan Nabi mengajarkan ka urang sadayana punten lamun aya jalma milara ka pribadi ku Nabi tara dilawan lamun milara kana agama hancurkeun akidah Islam dihancurkeun Nabi asyidau ala kufar keras
paheulana Kangjeng Nabi mawa senjata pakareupna eta Nabi tapi lamun ngalede ka pribadi ku Nabi mah tara dilawan tara dilaw dicontohan kapungkur di Madinah aya kafir lolong bari lumpuh gawena kieu tanampak jadi pengemis eta si kafir mah gogoreng Kangjeng Nabi poe Muhammad tong deket-deket jeung Muhammad bari kieu teh Muhammad teh nu gelo aliran sesat tukang sihir poe mah gogoreng Nabi we gawe hiji waktu Kangjeng Nabi liwat seret liwat ka pasar cek Nabi teh asa aya nu ngupingkeun ngadengekeun ngomong abdi ku Nabi di deukeut ari pek teh nu lolong teh gogoreng nate anu lumpuh teh wala kaya ku Nabi teh ditaros hayang naon maneh teh lapar oh lapar ku Nabi dipilari ka tuangan geus kapangi ku Nabi dihuapan coba urang dia mampu mah aya jalma bedegong aya jalma ngomongkeun urang satepas ngomongkeun urang ngomongkeun goreng urang liwat dikirim bakakak di abrak beureun teh dilabrak mah wani ngomongkeun tukangeuh Nabi mah teh kitu diuapan we sugan teh dek cageun geus diuapan teh deuk ku Nabi diuapan sauap geus ngagogoreng Kangjeng Nabi terus da teu nyaun da lolong samaruk anu ngauapan teh lain Muhammad ku Nabi diteruskeun ngauapan we terus-terusan coba urang dia mampu mah boga jalma teu wala kaya setruk kurang diuapan bari lolong ngagogoreng urang diteruskeun mah ngauapanna diteruskan dah soleh urang uapan mah make dake jeung racun tikus udah ditemik sekalian tuh tapi kan jadi rutinitas ku Kangjeng Nabi unggal poe tapi ka bade ngantun Kangjeng Nabi meme ngantun wasiat ka Abu Bakar kaula boga kaalusan di juru pasar Madinah aya kafir lolong bari lumpuh teruskeun ku anjeun uapan ku anjeun sabab eta teh jadi kaalusan ke kami tong dilawan lamun ngagogoreng singkatna cerita ku Abu Bakar diuapan sakali ngauapan deuk eta si kafir diuapan geus ngagogoreng Kangjeng Nabi nyel teh Abu Bakar Ahmad da beda kualitas nu tadi mah Nabi ieu mah sahabat bari nu digogoreng teh orang yang paling dipikat cinta ku Nabi jeung Abu Bakar dikantungkeun ku Nabi Abu Bakar da amok teh Abu Bakar huap kadua rada amok deuk beuki ibadah buat deuk si kafir atuh si kafir Samuel tapi anger masih kena bisa ngomong si Abu Bakar huap kadil lebih ibadah gua deuk leuwih ibadah huap kaopat geus teu bisa ngomong si kafir da pinuh naon teh lisanna cangkep da geus pinuh dan diuapan kadenaan heup ke si kafir kunaon heup ieu huap teu geunaheun beda jeung nu biasana beda naon sarua beda lah saya ge bukan rasaan anu biasa mah lemah lembut mane mah kasar ari mane saat kuring Abu Bakar gaganti ari itu dengan anu eueuh anu ngauapan saat eueuh cek Abu Bakar ngantunkeun enal teh saha Abu Bakar eta nu ngauapan ketika geunah teh amun anjeun hayang apa cek Abu Bakar ya anu ngauapan mane ngapoe apan Muhammad teh eta Muhammad mana da loba Muhammad di Madinah teh Muhammad bin Abdullah pemimpin Islam pemimpin Islam setengah terpercaya si kafir ngagebruk ka Abu Bakar hayang di Bandungan mah teu sahadat jeung si kafir ya Abu Bakar lamun kuring baheula nempo eta nu mah bapan Muhammad harita keneh mah teu sahadat ngan kulantaran kuringna teu nempo Muhammad geus eueuh ayeuna maneh gagantina saksian ayeuna keneh kami ucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul hebat tuh Kangjeng Nabi hebat luar biasa hebatna luar biasa Nabi mah anu kurang di maulidkeun nya poe ayeuna Nabi mah geus ngantun masih kena bisa ngislamkeun batur Nabi natos teu aya masih kena bisa mere manfaat ka batur ari urang hirup kene ngabalangsakeun ka batur ari urang hirup kene ngadoresakeun ka batur batur maju dagang euceut mulia batur ka bangun imah mewah ulang jadi sirah batur ka beli mobil anyar jedut jadi sirah di mana duit nanya ayo pikiran duit batur aya nu kitu batur ka bangun imah mewah jedut beli emas anyar jedut beli kursi anyar jedut beli mobil anyar jedut batur mah sagala boga urang mah boga jedut ame aya nu kitu aku umat Nabi batur maju dagang urang milu nuhun Gusti tatangga abdi maju dagang kamu dagang maju tatangga segala publik mah warung gede atuh nganyuk teh bisa ka warung tatangga aku teh Cianjur lain di Cianjur malah pun nganyuk
teh kata tangan anu kes maka alfa kaslamet 3 tahun tadi bayar duit teting emok 2 juta diingat ku 20 urang atuh rawing kamu jualan aing geus rawing bangkrut pada ngomongkeun tah baru eta mah ku gogoda pangaruh baku aya ilmu hitam padahal eta teh juring anu 20 urang nu anu teu bayar-bayar nu ku dibedil teh eta kalurah teh itu tah ye omong saklu dan kuduna batur maju dagang kita milusan batur kabangun imam mewah urang alhamdulillah batur beli motor beli mobil kita bersyukur eta kakarek umat jangjieun nabi au kama qala epitumila epitamara da pake ki epitumila cek epitumila mah kitu urang hirup beragama teh ilmu hayang di umat nabi teh kumaha kieu aya kieu batur gering buru-buru lolokan osok itu urang batur butuh buru-buru tulungan anu gering bunga dilolokan anu butuh bunga ditulungan anu sedih bunga dibantuan ditulungan eta umat tadi ngeraoseun teu korek menyebut tegenah ini pariksa ka dokter ceuli bisi aya penyakit ceulihan soalna uing geus beak ajengan soal sajam setengah nyarita teh mudah-mudahan aya manfaatna amin hiji akhlak nabi teh keras takabir termasuk kana budaya metode program-program kafir jauhan ulang di aku umat nabi amin nu kadua saling pigadade saling hormat saling argan eta umat nabi laksanakeun kurang ulang di aku umat nabi amin nu katilu nu kaopat nu kalima nu kek deui lamun panjang umur wah tomat bah beuteuy tamat tamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin rabbi fa'na bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qurbati lana fi dinina tawassana bi ta'lamin tawassana bi ta'limin antar jubana wasila wa antar jubal amana Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin tahlana ababal khair wa ababal ilmi wa ababal rizqi wa ababal ibadati wa ababal barakah wa ababal istiqamah wa ababal husnul khatimah khususan sadai jamanu hadirin insan istajib doana ya Allah amin istajib doana ya Allah istajib doana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya